We sakuna bari daegangkeun. Oh, jadi marane nomor kosa si Mala. Henteu ceu, urang mah cuma ngadangkeun ki hungkul. Teu mau kutang maneh. Kutang urang mah aya ye. Tah, saya tama bagian nu ngeunana hungkul, nya gede, nya pelop, enak kira rasaeun keneh. Naon arek dibawakeun kutangna? Budak Aduh, teangkeun tuh mata baru dak teh. Cek, kata kunaon si Mala ceurik? Iya, Cek. Si Mala dipek-prek ku barudak dulu nongkrong di hareup. Nah, bisa gitu, Cek. Kumaha kronologina? Sok mah caritakeun kumaha kronologina. Heeh, kan ku tiluan, nu hiji nyekan lengan ieu, nu hiji deui lengan ieu. Nu hiji deui nyekan suku ieu sabari daegangkeun. Oh, kutiluan mal. Terus suku nu hiji deui dikumahakeun. Nu hiji deui mah diangkatkeun we sukuna bari daegangkeun. Sia mah diberengeunna. Oh, jadi marane nomor kosa si Mala. Ari ieu miluan teu? Heeh teh, saya tagi miluan. naon ceu, urang mah ngongkur nyekelan leungeunna hungkul. Si eta, Urang mah nyekelan sukuna ku hungkul teh. ari si ieu. Henteu ceu, urang mah cuma ngadangkeun ki hungkul. Terus si ieu bagian naon tah? Tah, saya tama bagian nu ngeunana hungkul, nya gede, nya pelop, enak kira rasaeun keneh. Oh, gitu. Jadi hayang ih. Melak duit aing lieur sugana melak duit gopek jadi ceban. Dadet, Cek ka dieu. ayo Kang urang sampeukeun. Ya. Keur naon maneh cek kurang koreh wae. Ieu keur melak duit, sugana melak duit gopek jadi ceban. Moal bisa atunya. Piraku melak duit gope jadi ceban. Oh, ti dituna atuh ceu. Cek saha teu jadi. Moal jadi ari kitu mah, ieu mun hayang jadi cigran nyokot cai. Bener eta teh. Heueuh bener. Ya cek caina. Ya. Jampean deh Kang. Wah. Sok beureup enak. Peureum. Heuh, peureum. Kang, ari maneh keur naon? Keur ngepak, biasa ngirim paket. Ari mana tos di mana? Biasa urang mah geus ulin, geus bobogohan. Alah, mun digaya bobogohan wae. Nya tuh maneh ge bobogohan, ulang gulung wae paket. Lah gandeng lah, nyawa aing jomblo. Patir ih, maneh mah jomblo. Geus lah, urang pangneangankeun tungtung solasiban. Urang geus lieur neangan ti tadi. Allah, sia maneangan tutung solasiban ge meuni hese, komo dineangan ka Bogor. Ari cita-cita maneh yang jadi naon mal? Cita-cita orang mah yang jadi direktur. Hade atuh mal, direktur naon? Direktur perusahaan besar supaya sarojeng bapak orang. Anjir, hebat euy. Berarti bapak maneh direktur perusahaan besar atuh. Lain Kang, bapak orang oge sarua hayang boga cita-cita jadi direktur perusahaan. Si gelo ari sugan urang teh beneran direktur perusahaan. Ini ariuhnya omnya. Ceu, coba atulah urang minta nasehat supaya urang menang jodoh. Ya Kang, ari hirup mah kudu ngalaksanakeun 3 Naon wae eta 3 ang teh ceu? Ang nu kahiji kudu bisa neangan awewe nu bakat di pamajikaneun. Ang nu kadua nyaeta ngadoa
kapaksa ya, mana kudu bisa ngalaksanakan ang nu katilu. Naon ce anu katilu teh? Ang nu katilu nyaeta maneh kudu ngaca. Gelo sakitu kasep kita ngaca. Wah, si Hamdi siapa tambah hutang. Hamdi, mana tuh utang mana bayar? Hari maneh malah urang keur moyan. Lain nanyakeun moyan, Hamdi eta hutang gara bayar diekeun. Naon hari maneh malah urang atuh mau kutang maneh. Ari Hamdi, sanu ngomongkeun kutang orang mah aya ye. Naon arek dibawakeun kutangna? Gelo sia. Ani mana kunaon gede-gede kieu jukla. Teuing urang bisa ngedek-dek ieu. Kunaon atuh mah teh gering. Teu gering. Terus mana kunaon ketirisan lit? Entok katirisan ah. Berarti mana pertama kalinya bobogohan. Urang ge sok kitu pertama kali bobogohan mah. Heeh, urang ge ka pertama kali bobogohan tapi ieu mah teu beli jajan jeung dah. Jadi urang ngadek-dek geus lah mending putus. Ayo urang daang Kunaon ceurik maneh mah? Eta teh urang ditipu ku warung si Abang. Ditipu kunaon hari maneh mah? Urang teh pan beli buku gambar. Nya terus kunaon? Heeh teh, urang beli buku gambar. Pas dibuka awe gambaran teh kosong. Beuh, berarti teh nipu mah. Hayu urang sampeurkeun. Ayo. Inspirasi di zaman ayeuna preman kampung nuhuna kone nu kasor